진짜? 어머. 아, 씨발. 네, 알았어. 네, 알았어. 감사합니다. Telepon Tisa, Abah? Abah, ada rewel. Kemarin yang odam si kerap putih. Dikirim minta ganti. Ganti kunaon, Bah? Yang ganti ke warna biru. Ya gampang atuh, Bah kari dicelungkeun sama Yanci. Samaru karena khayam merenang. Odam ieu mah. Bah, jam 7 pas waktuna urang teh gawe. Oh ya, iya. Nur, untuk kehidmatan kegiatan mulia kita hari ini, kita awali dengan yel-yel dan mars perdukunan. Itu jadi tujuan kita, komando pasukan perdukunan. Di sini skill dukun dimainkan dengan bantuan setan dan juga peroraman agar jadi jampi-jampian. Peletan, santetan, dan juga pesugihan, itulah mahakarya kita. Dengan gopal di dada dan juga semangat kaya, itu jadi tujuan kita. Senzo Sasagyo! Ha! Bah. Nani? Bah, wala saya tahu bah teh. Kira aku abdi di piwaraang ikutan seminar kripto. Abah nipu abinya. Encak hayang beungar teh Lin. Tetapi dari ke carana bah. Seminar kripto solusina, Cep. Ah, gila bah, mun aya mah anu kawas tuyul lah gitu, babi ngepet, langsung teh tarik uang dikip gitu tah bah mun aya. Jauh kan? Tuyul sold out. Can ready stock deui. Babi ngepet beak dipake tes kriuk. Duit gaib beak ku karuhun can deposit. Ieu nu paling memungkinkan ieu seminar kripto. Gitu mah. Kadekeun di we duitna bah. Mana mahal kamari teh? Ini 1 juta. Iya we, Cep. Enak ka Abah, enak kan Cep nya. Win-win solution lah nya. Dayana pami acis disuunkeun saeuy sadayana. Moal tiasa atos lebet ka kas Abah. Paling ayeuna ku Abah bade dipasihan kompensasi sebesar setengah tinu artos nu ku Acep dikeluarkan. Duh, aing mah duitna ge pan beak atuh ditipu ku tukang obat. Nya kumaha atuh urang ngagantiana nanya. Bela duit Abah 500.000. Cabut. Ada syaku naon gul-gul. Ditipu ku tukang obat. Saya tadi jampe unggal poe teu pinter-pinter atuh. Hampura Abah. Kieu aya mah Abah teh hayang apal duit bawa deui ti tukang obat. Tapi Bah, antosan sekedap aja. Sabari ngantosan asisten Abah, kumaha lamun ku Abah akhirnya diajarkeun nyambat Bruce Lee. Ari Aceh nu kamari aya keneh kan? Papa engke siang rek ke mayar aku laku. Geus nelponan wae ganeng lah. Apaan geus sae aku mama hungi? Ah, nu bener atuh mah. Manya duit 2 juta beak sapeuting. Apaan sae diangge main slot sadayana aku mama hungi. Ah, teh jaban aing mah boga pamajikan teh. Tiba heula teu eureun-eureun main slot. Talak 3 oge ku aing mah ah. Hampura atuh pah, luasan. Woi, Mas. Kapanggih si ayeuna mah, ha? Iya geuningan. Abah, kunaon deui, Bah? Aya nu karaos deui, dia urang lanongan deui. Teu hayang nyaho. Pokona balikeun deui duit urang nu kamari.
Lamun teu rek nelpon porek cenah ka dieu. Atuh, papa, adik papa di penjara meureun mamah mau bisa main slot deui. Mamah kesepian maksudnya. Coba, kayak heula tong emosi. Geus tong loba ngomong ka dieu keun duit nu aing kamari. Aduh, kumaha tuh bah, da duit na geus beak, upun bojo. Kumaha lamun sia Bang Adat? Kayak urang dikutuk jadi bayawak. Mas, tadi cek Mas pan dipake ku pamajikan duitna. Ayeuna mah kieu we Mas. Kumaha lamun pamajikan Mas dijadikeun jaminan. Ayeuna ku urang pamajikan Mas dibawa ke lamun Mas geus boga duit ditebus ka urang kok pamajikan balik deui. Kumaha Mas? Atuh bapak manya mama dijadikan jaminan. Bener aing daripada boga pamajikan boros main wae slot mending jaminkeun meh irit pengeluaran. Nyantas atuh bah, ya canak we. Sukan ge mah boga salah kitu tapi aku pamajikan yang disarwakeun jeung PPKB. Tenang mah, mau alami kayak ditebusan ku papa. Dari sia cabul, tita bawa duit abah kalau mau awewe. Gelis deh. Kieu bah. Artos nu kamari abdi ditipu teh. Caur si tukang obat teh seep ku pamajikanana. Tak kami teh dijabal we pamajikanana bah. Gelis kieu euy. Kan bae aing mah duit teu balik oge. Da menang awewe gelis. Benang kasih bontot meninjang aing. Cep, kieu we nama. Ya, acis. Ya abah 500. Candak. Keun jaminan mah simpen we di dieu. Geus tak bawa deui, tambahan ku saya 500.000 jaminan dibawa ke saya nya. Ayo, sayang Singala. Taon deui. Kieu we nya. Urusan orang beres nya. Lu datang-datang DKD nanyakeun duit. Siap, Pak. Nuhun, Pak nya. Dicana heula. Si jorok modal apal we kan gelis mah.